Mang butuh anak caweu euy. Ari saya butuh lagi mah. Kan wayana kudu di jeung indungna jeung bapana kudu dibawa. Cek wae. Pan butuh lagi anak ngawungkul urang mah. Itu bisa gitu lamun dibawa anaknya coba indungna jeung bapana kumaha ieu ieu. Teu karunya. Sok wae rek mah kudu jeung indungna jeung bapana bawa deui. Jadi urang enak kumaha tuh ya mau dijual wae. Ya moal itu kabeh mah kudu saya rea sekeluarga ngarek mah dibalina. Pan butuh lagi anak nah sudah euy. Bisa beranak mah. Jeung indungna bisa nareangan jeung bapana kayak kumaha. Atuh nuhun watunya. Yuh, tadi tuh menang pas ini wis kesel nungguan. Biasanya rabul ge FF kita ya. Malahnya ya aduh jeleman lalieur ka dari datang. Wah, tuh aya. Nagog rasok sieun anjing mana nagog. Diobrolkeun teh aya nu datang ya Siap-siap ah, siap-siap. Tah ieu tempatna kudu rada sopan maneh saeutik. Nagog dia mah. Nagog. Heeh. So. Tuturkeun urangnya. Kieu cara salamna. Sampurasun, Mbah. Sampurasun, Mbah. Kasumpingan abdi di dieu teh bade nyuhunkeun. Maneh minta naon? Nama yang tadi lariskeun dagangan urang ya. Nuhun ieu Bah abi gegaduhan rencangan cenah hoyong dilariskeun. Jualanana kumaha Abah gaduh syariatan teu kitu. Teu kudu dibejakeun. Geus apal maksud anjeun ka dieu teh. Keur teu iseunya dagangnya. Jawab. Muhun Mbah. Kumaha atunya ieu hayang payu dagang?